Abi dongkap mah. Dia yang benghar. Hayang beunghar manusia ngalede kambah mau oge mang puluh-puluh tahun cicing ngetangkala cau. Mbah, punten mbah. Abi teh tos kapoekan paseureun lagi izin ku tatanggi mbah. Cik atuh ka dieu teh mawa naon wae di dieu teh. Ngana kopi hideung mbah sareng rokok. Geus kieu aya manusia. Sok aya mah teureun kopi jeung rokok mah. Tah bawa bungkusan dina tangkal cau. Mohon mbah, mohon. Penasaran euy. Bising mbah teh naon ieu teh lah. Baiklah can nepi ka imah ge dibuka we lah ayeuna di jalan cik. Naon ieu teh nya? Aya senol cepit geuningan imah. Pegatnya butut nih. Aing mah si mbah. Ku aing di warna kacauna ge ah. Naon rusak teh? Iya. Naon ieu teh? Lampu ieu teh. Dicek lah nya. Nya sok. Atuh palingan imah anu pegat. Pegatnya. Ieu kudu disambungkeun ya, tinggal nyambungkeun ya. Cik mangga ieu da kudu putang aya boga? Boga. Sok bawa aja. Jika sekarang ya. Nah, sok Bawa lah. Ya. Kutang lah. Putang. Iya, biar cina kutang. Mang Dadang. Ini mah tuh kutang BH ini mah. Mang Dadang. Tang, Mang Dadang maksudnya itu pakai kutang pakai tang. Oh, tang. Iya mah aku gusti bangun dari mau BH biasa ya. Mau BH ini dia yang misalnya deh. Ini tuh mau dia. Ayah bejama didinya sok karena sampingan. Karena naon sampingan karena naon? Eta hasil bumi. Model tamang gitu apa timah naon? Ya pokoknya hasil bumi, we. Lo juga kumaha yang apa? Tuh, hasil bumi mah tempo. Naon? Orang kemarin terus ngajual TV, tuh enak teh ngajual kasur tuh. Aya lemari ongkoh aya tuh. Bantal. Maksudnya tengah jualan di jero imah? Kapan eta hasil bumi itu? Imah saya tuh mah. Di mana itu? Ya balai di macarangan di Toha. Ngomong gitu mah. Ke mana tuh? Iya, sekalian pengawarkeun ilang tujuan. Aing can bebenangan kesel kieu geus aya 2 jam kamarana atuh cenah belut. Mang, ngajak dirinya mah ngurak teh. Atuh tinggal ka dieu we atuh hayang nempo mah. Ya, Ngurak naon eta? ngurak belut. Udah naon ngala bangkong budug mah loba bangkong budug mah. Oh, ngurak belut. Ya, Nah, coba dia nih. ya. Kuduna teh kieu Kumaha? ieu teh kuduna mah sigalengan teh urang di papagan gitu tah di rempagan. Terus diangkat loba gara belut ngarambai. Oh, sudah Tah, HP. 2 jam. HP sada HP tah. HP? Heeh, sada. Aing sah. Ganggu pisan. Ieu belutnya ieu eta teu Halo? nyangkut belut teh. Oh, abi mah ieu nuju ngurak kan ieu teh. Tuh, matakna ulang-ulin teh sing ieu heula, beresan heula sing jong-jongon. Kela sakedap nyuarang naon? Oh, pos. Nya, tuh di dieu ge. Matakna mun naon teh sing jong-jongon arek Dadang? urang ulin teh. Ieu mah HP di dieu nya. Dadang cenah. Pos ditinggal kan. Assalamualaikum. Oh, ulin ka dieu. Mohon siap-siap Pak, siap. Aduh, punten. Dinya ukur jaga elodan pisan. Ayo, Mang. Aing jeng jauh.